Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adongeng deui mitra-mitra pumiar tub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-47. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasireun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru dina seri anu ka-47 ieu Mang Guru bade kintun-kintun ka para pumiar tub anu parantos ngiring komentar atanapi masihan pairan dina seri anu ka-40 genep. Mohon ku Mang Guru urang aoskeun. Kintun-kintuna anu kahiji kanggo Kang Heri Supriyadi pangarang dongeng di Cianjur. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri. Teras kanggo Kang Din Saripudin di Patok Besi Subang, ayeuna nuju damel di Jakarta. Teras kanggo Kang Nanda Suganda anu linggihna di Bandung. Teras kanggo Pak Kiai Purkon anu gaduh channel dongeng Sunda Mang Aa. Aturan wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun pangarsa Pak Kiai Purkon. Mohon mudah-mudahan channelna teras majengnya. Teras kanggo Mamah El Hatman hiji 43 Cianjur Mekah. Teras kanggo Mamah Wiwin di Subang Taiwan. Teras kanggo Kang Dika RSBR di Bogor. Tujuh piket caurna teh Mang Guru. Teras kanggo Kang Permana Hadi Wijaya, duka di mana tah. Teras kanggo Kang Regi Umbara. Teras kanggo Kang Andri Ajwar Juhar Syah, duh mun sesahnya anu linggihna di Bogor. Teras kanggo Kang Erik Sunandar. Teras kanggo Teh Iis Juliani di Cianjur. Teras kanggo Kang Aep Karsim anu linggihna di Cemenyan. Teras kanggo Kang Muhammad Dadang di Bandung. Mudah-mudahan Mang Guru sehat walafiat. Atur nuhun Kang Muhammad Dadang. Teras kanggo Kang Jurodin Cecep di Jakarta Utara. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, ayeuna nuju damel di Dubai nya Mamah. Teras kanggo Dadara. Teras kanggo Nenek Ani di Subang. Teras kanggo Teh Anita Parel urang Karawang, ayeuna nuju damel di Dubai nya. Teras kanggo Neng Linda Imut di Bandung. Teras kanggo Kang Setia Budi Siraja Ngopdud di Tasikmalaya. Teras kanggo Teh Enji, mohon Teh Enji di Pandeglang Banten. Teras kanggo Budok Can Neng Yulinda Belia Bumil di Tasikmalaya. Diantos ku Mang Gurunya kintunanna tah Neng Dok Can. Mana henteu wae geuningan. Teras kanggo Kang Man di Pakidulan Cianjur saurna teh. Teras kanggo Kaawai 20. Teras kanggo Kang Bagus Budianto rame oi saurna teh. Teras kanggo Kang Rikmar Firmansyah di Kalimantan Timur. Teras kanggo 28 Salsabila Nia Ramadhani. Teras kanggo Kang Dede Rustandi di Garut. Teras kanggo Abah Karaya Bojong Soang manco teras Mang Guru atur nuhun bah. Teras anu terakhir kanggo Kang Ujang Lilih, duka di mananya Kang Ujang Lilih teh. Mun wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru panginten mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun. Mang Guru nyanakna dina pairan atanapi komentar seri anu ka-40 genep. Supados teu jangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru sanepina ka anu di jugjug
Jang Didin jeung bapa namah nepi ka pating rarenjag siga anu pohara reuwaseunana. Sabab bener we geuning imahna Neng Tina teh geus ngabebela. Sok sanajan kitu katembongna teh ari puluhan warga mah siga anu tacan seubeuh enggoni ngabudalkeun amarahna. Aya anu maledogan eta imah ku batu anu meh sagede-gede sirah. Aya oge anu masih keneh maledog-maledogkeun obor anu balukarna imahna Neng Tina jadi beuki ngabebela. Lebok sia setan, duruk oi, nepi ka beak oi. Hakan sia hakan tahakan. Kaayaan di eta patempatan geus teu puguh dengeunana. Sora pating jorawok jeung pating keleuweuh warga awor jeung ngaguruhna sora seuneu sarta sora munding jeung domba anu kandang-kandangna sarua geus dina kaayaan ngabebela. Kang, cing eling Kang, ceuk Jang Didin guda-giru ngahalangan saurang warga anu harita geus salunglungeun rek ngalungkeun oborna. Tah, tuman Jang, tembal eta jalma. Ituna teh bari gancang nyuntrungkeun Jang Didin nepi ka nyuk surukna. Belewer, eta warga ngalungkeun oborna kana suhunan imah Neng Tina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, beuki lila seuneu anu ngahuru imah Neng Tina beuki ngagugudag. Aseup hideung nepi ka ngepul, mumbul minuhan awang-awang. Jang Didin jeung anu jadi bapana antuk namah ngan saukur bisa nempokeun teu walakaya pikeun ngahalangan puluhan warga anu amarahna keur sakitu ngababelana. Aya naon ieu teh aya naon? Teu lila antarana ngurunyung Lurah Cilanjung dina kaayaan rungah ringeuh dituturkeun ku Pak Ulis anu sarua siga anu pohara reuwaseunana. Puluhan warga anu garawe di sitina ditenung cenah Pak Lurah. Oh, Kang oleh tetangga kuring oge nepi ka teu eling aya kana sababaraha poena. Oh, untung kabeh oge dialubaran ku Jang Omo jeung ku Jang Didin. Tapi naha atuh bet? Dorok-dok gebrug. Acan mah Lurah Cilanjung cacap caritana puluhan warga gancang pating buriak sabab wangunan imah Neng Tina kaburu runtuh. Ruhakna nepi ka ngaraceleng ka mana-mana. Jauti anu sigana mah geus lumayan lila nyaksian kana lumangsungna eta kajadian ngan saukur bisa ceurik inghak-inghakan. Orseh, labok sia lebok, dasar awewe iblis. Puas ya puas. Sababaraha urang warga nepi ka pating jorawok siga anu barungah pisan mangsa nempo imahna Neng Tina anu runtuh sarta masih keneh ngabebela ku seuneu teh. Nanaonan ari maraneh? Ceuk Lurah Cilanjung jejarawokan nepi ka rantang urat beheungna. Astagfirullahaladzim, sing areling atuh sia teh. Ceuk Pak Ulis teu tinggalkeun sasorongot ka sababaraha urang warga. Tapi kabeh oge siga anu teu hayang malire. Puluhan warga malah beuki harus pating jorawokna ngarasa taak sigana mah Lurah Cilanjung jeung Pak Ulis oge antuk namah ngan saukur bisa ngalalajoanan kana lumangsungna eta kajadian sarta anu saterusna mah tatelepek kanu keur araya di dinya perkara musababna pangna puluhan warga nepi ka nguntab-nguntab amarahna. Ari tadi Neng Tinana aya di jero imah kitu, ceuk Pak Ulis nalika Ceuti anu harita masih keneh inghak-inghakan. Teu aya ti dinten kamari oge, tembal Ceuti dina sajeroning ceurikna. Kamana kitu? Kamari gawani sigana mah da saurna mah juragan Ramdi teh ayeuna mah nganjrek di dinya. Di margawani. Jadi hirup keneh si Ramdi teh. Sugan teh geus dihakan ajag. Ceuk saurang warga nyelengkeung nembongkeun ka cua. Pak Ulis jeung Lurah Cilanjung mah pati gogodeg bae mangsa ngadenge celengkeungna warga anu samodel kitu teh. Dina kaayaan kitu ujug-ujug seleber. Cudalit celek. Keur kitu kalayan kacaangan ku cahaya seuneu anu masih keneh ngabebela. Katembong aya cirim anu papakeanana sing sarua beureum nyelebar siga anu bisaeun ngapung nepi ka mapakan imah anu geus runtuh. Sarta anu saterusna mah eta jirim ngajega nyang hareup ka puluhan warga.
Pak Ulis Lurah Cilanjung jeung puluhan warga anu sejenna nepi ka Marolohok sarta langsung alundur-unduran mangsa geus sidik kana keuretan beungeut eta awewe anu tetela geuning Neng Tina. Saha anu geus ngaduruk imah aing koplok? Kalayan paroman anu pinuh ku amarah, Neng Tina rutret ka puluhan warga. Sia geus nerapkeun tenung ka kolot aing awewe iblis, ceuk saurang jajaka nyelenteng pinuh ka wani. Het! Budi Nyai belesat. Kalayan teu loba itu ieu heula, langsung bae Neng Tina narajang eta jajaka anu nyelenteng ngadeuketan dirina, "Sewuk biar!" Teu sempet ngagoak-goak acan, awak eta jajaka nepi ka langsung ancur alatan katembrag ku cahaya beureum anu ngabelesat tina dampal leungeun Neng Tina. Astagfirullahaladzim. Waduh. Nempok kasakten Neng Tina anu samodel kitu mah, kabeh warga oge nepi ka dumadakan sarepa sarta meh bareng alundur-unduran deui. Dipodaran siah ku aing mah kabehanana. Panon Neng Tina pohara buringasna, mangsa rutret kasakur warga anu harita keur ngagimbung di dinya. Het! Budi Nyai belesat. Kalayan teu loba ngomong deui, tina dampal leungeun katuhun Neng Tina ngabelesat deui cahaya beureum anu lempeng pisan ngarah ka Palebah Lurah Cilanjung. Budi Nyai belesat Cileger. Teuing ti mana datangna samemeh panarajang Neng Tina keuna kana sasaran. Ujug-ujug ieu cahaya bodas anu ngabelesat mapag cahaya beureum nepi ka ngabalukarkeun sora anu pohara pisan tarikna. Huah, waduh. Puluhan warga boh lalaki napon kitu deui awewena nepi ka pating jareut pating koceak awahing kureuwas. Neng Tina oge nepi ka ngajenghok mangsa panarajangna aya anu nada ku hiji kakuatan teh. Curalit cele. Teu lila antarana sanggeusna sakolebatan ka tembong aya jirim anu jujur lalitan. Di hareupeun Neng Tina ujug-ujug ngajega saurang jajaka anu make pakean setelan pangsi hideung. Anu tetela geuning eta jajaka teh tayalian ti Jang Aris. Geus teu make tergos beureum deui ayeuna mah. Da sigana mah percuma sabab jati dirina geus kanyahoan ku jalma rea. Waduh, aya Jang Aris oi. Jang Aris oi. Oh, Jang Aris geuning oi. Puluhan warga pating celengkeung kabaturna. Sia geuning Aris. Matak warga nepi ka ngaduruk imah aing oge. Pasti gara-gara sia. Ceuk Neng Tina tutunjuk ka jajaka kasep anu harita keur ngajega di hareupeunana. Tong sangeunahna nuding perkara amarah warga eta mah dibalukarkeun ku kalakuan maneh sorangan. Bongan sok julid ka sesama. Temal Jang Aris kalayan pohara pisan kalemna. Siksa Jang, tuman. Oh lah, podaran we awewe kitu patut mah. Nya Jang Aris. Podaran we lah. Sababaraha urang warga anu samemeh nama rek lalumpatan, ayeuna mah malah pating jarawok siga nu hayang nyumangetan Jang Aris. Ari Jang Aris nama saeutik oge siga anu teu malire kana pating celengkeungna warga, paneutupna tetep museur ka Neng Tina. Geura tobat tina, ceuk Jang Aris kalayan dina sikep anu tetep tenang. Ceuk Neng Tina malah nepi ka lelengakan. Piwarang malundur tong sina cara keteuing bahaya, ceuk Jang Aris ngaliuk ka Lurah Cilanjung anu dititah gancang ngagugu marentahkeun puluhan wargana sangkan rada ngajauhan eta patempatan. Geus kitu mah puluhan warga oge pating buriak neangan tempat anu sakirana aman, tapi eueuh anu arindit saurang oge kabeh warga siga nu hayang nyaksian kana lumangsungna eta kajadian. Odar sia setan. Het! Bareng jeung jorawokna, Neng Tina ngagajelang sarta langsung baena rajang Jang Aris. Beureup katuhun Neng Tina anu geus ngagebur di bulan ku cahaya beureum nyuruh wukrek ngabejadkeun sirah. Leplos. Sakilat Jang Aris ngelokeun sirahna, surubuk. Meh patutur-tutur pisan jeung ngeplosna panarajang anu munggaran. Neng Tina langsung nyusul tepus ku panarajang susulan. Leungeun kencan Neng Tina anu sarua geus ngagebur di bulan ku cahaya beureum nyuruh wukrek neubrag dada. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna sarta meh-mehan teu bisa katuturkeun ku panempo anu biasa. Gilak, plos.
Panarajang Neng Tina kapaksangan saukur ngahakan tempat kosong deui. Mangsa Jang Aris sakilat ngagilekeun awakna ka belah kenca. Bareng jeung kitu, kalayan sakilat Jang Aris ngasupkeun Panarajang anu munggaran. Beureub katuhunan nyuruwuk rek meupeuh puhu ceuli anu jadi lawan. Sehuk sehuk lep plos. Beureub Jang Aris ngan saukur ngahakan angin. Mangsa Neng Tina kalayan sakilat ngelokeun sirahna. Sehuk sehuk serak kilek judalit plos plos plos. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Bang Guru, dua jirim anu keur galungan cuat siot dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Nepi ka puluhan warga anu harita keur ngalalajoanan mah ngan ukur bisa nempokeun pating kolebat jeung ngalangkangna dua jirim anu kelirna hideung jeung kelir beureum. Angka kadang sitina teh sakti oi. Oh, anak puluhan warga bisa dipetung oge. Sakti pisan sitina teh. Wah, kata jakal we jahat. Oh, jauh beda we jeung anu jadi bapana. Iya mah moal es kaluhur atuh oi. Kitu di antara galecokna warga anu harita keur narempokeun kana lumangsungna anu galungan. Di buruan imah Neng Tina anu harita keur dijadikeun tempat makalangan. Katembong Neng Tina teu eureun nya cara anu jadi lawana ku Panarajang. Beureub Neng Tina nyeureuk rek nembrag dada. Geus kasedek cigana mah taya lolongkrang pikeun nyingkah deui. Kapaksa Jang Aris nadah Panarajang Neng Tina ku peureub katuhuna anu geus ngagebur di buleun ku cahaya bodas. Sehuk cileger. Balukar tina diaduna dua peureub anu geus dieusi ku tanaga lapisan nepi ka ngabalukarkeun sora anu pohara pisan tarikna. Celeng, celeng, kalayang, kalayang, celek. Awak Jang Aris jeung Neng Tina ngarat celeng aya kana 5 meterna. Sarta entuk nama pating kalayang siga anu harampang pisan. Duana meh bareng narapakeun deui sukuna kana lemah. Neng Tina siga anu pohara reuaseunana sanggeusna diadu kakuatan teh. Sabab karasa aya anu nyak cerak dina leungeunna. Ari Jang Aris mah biasa bae katempona teh. Siga anu taya pangaruhna pisan mangsa geus diadu kekuatan teh. Lumayan oge geuning kabegug sia teh. Ceuk Neng Tina seuri nepi ka lelengakan. Padahal teu bisa dibohongan. Ari dina hatena mah geus mimiti kaancikan ku rasa seber. Geda tobat tina geus cilaka. Ceuk Jang Aris kalayan pohara pisan kalemna. Montong loba bacot sia setan. Set. Dina tungtung kecapna, Neng Tina langsung bae ngacungkeun dua leungeunna. Kalayan dina kuda-kuda anu pohara pisan wewegna. Gebur. Dua leungeun Neng Tina nepi ka ngagebur, leuwih ngempur batan samemehna. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, nempo kitu Jang Aris oge teu wani gagabah gancang bae mageuhkeun kuda-kudana sarta ngerahkeun tanaga lapisan kana sakujur awakna. Nepi ka ngempur katempona awak Jang Aris teh. Bareng jeung gorobokna, Neng Tina langsung ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Burinyai, belesat. Tina dua dampal leungeun Neng Tina ngablesat cahaya beureum anu ngahiji di tengah-tengah sarta lempeng pisan ngarah kana awakna Jang Aris. Heat. Dina mangsa kira-kira 2 meteran deui cahaya beureum rek nembrag awakna. Sakilat Jang Aris ngadorongkeun dua leungeunna. Belesat, geleger, geleger, geleger. Balukar tina diaduna eta dua kekuatan nepi ka ngabalukarkeun sora anu pohara pisan tarikna. Kaayaan di eta patempatan oge nepi ka inggeung karasana. Celeng, krosak-krosak, gebut. Awak Neng Tina nepi ka ngaceleng aya kana 5 meterna. Sarta antuk nama ngagedebut ninggang lemah. Canggeusna nengar dapuran cau leuwih ti heula. Sababaraha tangkal cauna oge nepi ka langsung raruntuh sapada harita. Mangsa awak Neng Tina nepi ka ngaceleng. Balukar tina diaduna kakuatan. Ari Jang Aris mah anger pancuh dina tempatna. Pelengking, pelengking. Neng Tina pepelengkingan sarta pupuringisan. Orse, modar sia awewe iblis. Lebok sia lebok. Puluhan warga siga anu ngomando. Meh barang pating jarawok pating keleuweuh. Siga anu ngarasa bunga sarta hayang mupuas. Mangsa nempo Neng Tina
anu kasoran ku Jang Aris teh. Kodaran Jang Aris, tuman. Nya Jang, arugikeun batur diantep oge jelema kitu patut mah. Sababaraha urang warga pating celengkeung deui, jiga anu geus teu sabar hayang nyaksian Neng Tina nepi ka palastra. Ari Jang Aris mah teu ngareret-ngareret acan, paneuteupeuna tetep museur ka Neng Tina, anu harita geus mimiti kuateun nguniang deui. Oh rek tobat moal Tina, tetep Jang Aris pohara pisan seukeutna, teu langsung nemalan. Neng Tina malah malik neuteup kalayan paroman beungeut anu ngabebela ku amarah. Aris, urusan urang can rengse, jagoan wawalas ti aing. Gajeleng, jorelat, les. Sanggeus ngomong kitu teh, langsung bae Neng Tina ngagajeleng sarta jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Tapi kadina waktu anu ngan ukur sakiceup mata oge, Neng Tina geus teu katembong deui jerimna. Oya, Kang Pret sia oi. Sion nya sion. Hidup Jang Aris, hidup. Hidup Jang Aris, hidup. Hidup Jang Heri. Yeh, Jang Heri atuh bebel. Wah raduh Kang Heri, mohon cager. Kitu di antara pating jorawokna puluhan warga mangsa nempon Neng Tina anu kabur ti pakalangan. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, mangsa puluhan warga keur pating keuleuweuh, Lurah Cilanjung mah guragi rubay ngadeuketan ka Jang Aris. Aduh, atur nuhun pisan Jang Aris, ceuk Lurah Cilanjung, teu sirikna dadongkoan. Sami-sami Pak Lurah, hapunten pisan moal tiasa lami-lami, abdi mah sija amitan bae nuju aya ka perjogian keneh ieu teh. Atuh gajeleng, jorelat, las. Geus ngomong kitu mah langsung bae Jang Aris ngagajeleng sarta anu saterusna mah jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Kalayan dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge, Jang Aris geus teu katembong jirimna. Lurah Cilanjung jeung puluhan warga anu harita keur ngagibung di eta patempatan mah ngan saukur bisa pating polohok narempokeun ka palebah ngelesna jajaka anu geus pohara pisan gede jasana. Untung aya Jang Aris oi. Amun teu kitu mah kaloba anu korban. Pohara saktina nya oi Jang Aris teh. Wah bagur deui, sopan ka unggal warga oge. Kareueus rasa kataji jeung teuing naon deui disebutna, pating suliweur tina letah warga anu harita galecok jeung pada baturna. Kumpulkeun bagean-bagean awakna layon Jang Awing. Jorawokna Lurah Cilanjung, kituna teh bari rutret ka puluhan warga. Sok sanajan bari jeung rada bibirigidigan siga anu gila, antukna mah puluhan warga ngagarugu kana parentah anu jadi pamingpin lemburna ngumpulkeun bagean-bagean awak saurang jajaka anu awakna nepi ka ancur ku panarajang Neng Tina. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, sarengsena kitu mah bering sararea muru ka imahna Lurah Cilanjung ngabringkeun dua urang warga anu kapapancenan ngagotong karung anu eusina bagean-bagean awak jajaka anu ngaranna Jang Awing. Di eta patempatan duadakan jempling deui, canggeusna puluhan warga naringalkeun reruntuhan imahna Neng Tina anu kiwari kari ruhakna. Yeh, cag heula nya hei. Thank you.